Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Beja aku si Api ke si Api di mahage. Nah si Api mah tanya aku ya kak neng teh. Assalamualaikum. Wak. Waalaikumsalam, Su. Aduh, meni lawas tilawas, gelis siap ka dieu atuh, Su. Siap. Jeung saha di ditu? Ah, budak teh kunaon atuh jo ka lewas ka dinya nya. Itu, Mama. Ieu tingali budak. Kunaon nya? Neng, kunaon gelis siap ka dieu ku wartos, Su. Siap ka dieu kunaon ku si apa kumaha ka dieu? Bisa dicarekan ku si bapa naon? Siap ka dieu, Su. Siap. Engal gelis. Muang kayak bisa dicarekan ku uwa deui. Mau dicarekan ku aja ka dieu, Su. Ka dieu. Siap ka dieu ya kali. Sok berapa bejak uwa aya naon, Su. Kunaon gelis nu salaresna make jeung sok punyan panyun kitu punung ti sepuh awon kasebatna sok wartos ka uwa aya naon gelis. Buka pokoknya namanya masalahnya si Api. Masalah naon salaresna parasea jeung si Api apa naon gelis? Jadi kieu wa nya teh pan aya si Aa ameng ka warung. Nah, ari si Aa teh ngadon ngalelewe ka si Api teh. Si Api teh ngambak teh ka Neng sanes ka si Aa. Oh kitu nya. Ngalelewena kumaha? Sok kumaha ngalelewena? Dan kieu tah wa. Lama kayak ka urang nu dorakati kolot. Kugu manehana nu dicarekan ku kolota. Oh gitu. Oh ari kitu mah pantes si Api bakal ngambek oge ka harti ku ari kitu mah. Nya kitu wa. Terus salah Neng di mana? Nah, ngamuk ngajual ka Neng atuh. Jadi kieu jiga nama cek uwa ieu mah cek pandangan uwa nya gelis. Ari ka si Aa mah wantuneun panginten curak carek atau nepi kumaha tah jigana wantuna ukur ka Neng. Oh atuh dami juga nu teu nyaa ka Neng teh si Api mah. Ah teu kenging kitu gelis awon eta teh sasariosan gitu mah awon. Tah aya mah kieu gelis ieu urang istirahat ulah di lebet, urang tiiskeun heula entan. Tadi lebet teu yuk. Mangga. Geser. Geus weh, ku Neng mah nya, Wak. Nya atuh sok gelis, Pak. Mangga. Tapi Ton. Mangga, bade meser naon? Teh bener teuing ulang teh. Hei, udang atuh yang ningali. Neng, naon Neng aya di dieu? Aa, anak naon ka dieu? Mah keuten Mang Simet. Ai Neng bener kabur. Nah, ari Aa terang ti saha? Ti si Acun. Oh, berarti si Ajung nu sok bebeja ka batur teh nya. Nih si Ibak encan teh. Nah, kitu. Nah, teh sembuh naon ieu teh? Eta pan asin tinggal gigireun. Sugan teh Neng pada kabur can Ibak. Oh, da Neng teh namanya juga si Acung nya. Neng, kunaon itu penyebabna Neng maka kabur? Teu da itu gara-gara Aa. Nah, naon urusan aja enggak aneh. Ini yang dibasa we teh ya. Aa teh pengen si Api atuh. Ah, Neng nu bade meser teh, meser naon? Wah iya geningan si Aa nu bade meser teh. Oh, si Aa teh ieu. Tah geuningan kalaresan aya si Ana ieu mah. Ya atuh kalebet heula kasep di dieu. Yap. Ya tuh, Wak. Itu kabar. Alhamdulillah. Tah geuningan kabeneran aya mah aya lalakina kan ka dieu. Aya mah kieu jang gua rek nanya sabenerna aya naon ieu teh. Duh, cilaka. Carekan di wae. Lain cilaka jang sok aja mayun sok. Teresep kitu carana mah uwa mah. Duh, tebina ieu mah jiga si kaput. Kang oko meureun lanceukna deh. Harta justru eta, apan dewek teh lanceukna. Dewek teh geus apal, tah oge mentak kitu ge meureun. Wah, itu sekolah Wah, Neng.
Yo, wa mah yang apal nu sabenerna. Dek nanya ka Ujang. Ayeuna tadi nyebut Aa, wa ayeuna nyebut Ujang. Sabenerna si Neng bisa kabur ge aya naon jeung Ujang nu sabenerna ieu. Wa nanya. Ih nah wa makin harus ka abdi. Tapi mah teu apal naon wa. Kalau kata si Aki tuh, iya, wah nek nanya sebenarnya aya naon atuh. Sok atuh aya nama neng heula geulis, nyariosnya jelaskeun sok anu sebenarnya aya naon atuh si Aa. Kak, kan yang tadi ke soalnya si baru kan itu Rena anu ngalelewe neng cari kan Rena kenapa di si Abi teh Naon neng da amat teu maksud ngalelewe si Api, amah heureuy we mah. heureuy cek si Abi mah serius atuh. Wah, da sing nyaana ge abdi mah heureuy, wengi mah ka si Apih mah. Da meureunnan aing ngaranna heureuy ka kolot mah kudu aya batasanna kasep. Cek wa mah kieu we ayeuna mah, jig tepungan heula si Apih, tah meureun sakitu ceuk ge kumaha engke we Ujang geus kali itu ka si Apih. Keun si Neng mah cenah di dieu heula-heulaan aya namanya. Tapi wa di abdi teh teu wani kedah nyanghareupan si Apih nyalira mah. Campa ka handap Jang, aya nu ngagurayot teu. Iya wa aya gini berat mah. Nah si teu boga kanyaho mah, balik we si Apih. Nah, wa naon atuh? Oh, da sering mah kudu genre wae, pira ku sering teh teu wani, pas sering teh lalaki. Ah, gitu wa, gitu mah kahatos ku abdi. Jadi atuh ari kitu mah, aya mah geus jelas meureun si ketepungan si Apih bisa kabur ka dieu. Oh, ya tuh wa, gitu mah. Wa, benernya. Ajung nya cing selamat sep. Nah kitu gelisnya, Neng mah di dieu heula, panggilan. Gua mah aya teh dieu heula, keluar heula nya. Ya iling. Anjok dewek bener kenapa budak dewek teh Naon ai siling jo amek wae atuh. Paling diuk heula mah ka dieu. Jeung mau pandeungeul kitu naon ajak ribut naon ieu teh atuh sabenerna kumaha ya naon. Di rumah ada sama aja. Lo teh gampang. santai saja